mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah dan jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas gitu kajelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teh dijadikeun iboh teh dijadikeun barometer allau nasya wa asabnahum bi dhunubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asobnahum bidzunubi iksain sarua jeung umat baheula sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana buludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari ieu rong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karuh sadane macet siksa teh Allah nu kumaha coba ieu tuh urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu matak Gusti Allah teh make bahasana yarithunal arda make yarisu mati nawarasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapak ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunnanan ka incu lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nanyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling makat mantap make bahasana yarisunal ardo pohar lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaan nambah ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul
padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkel geus deuleu deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ente ngeta mun boga janji meureun deuleu deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single asahina jasa kabeh dunia jeung manusia sesina asahina urang deuleu tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah. Ayo sia Presiden Jokowi dek merubah tentang perekonomian sia dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaikeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung balik ieu mah tuh sia kumaha aja bae perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean bae bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku belianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaanana deuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kayaknya Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang enggak dia? Nah, ieu cerita keberadaan negara. Kemudian panas cek Allah ayo sia. Nek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia da galuhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Nek dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah pokoknya ditingkatkan pertanian sebab perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu
Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Di Irak mah Saddam Hussein teh dalam sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make itu hilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein. Islam akan tinggi urang mah teh jauh minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak marudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tabah geus cerita Irak tamang geus beres geusan tamang geus helanan kuari urang mah cerita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina ayo udah-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajian mantap cek Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkan pertanian wah Gusti siap nyata geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang kekawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan bertarung di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun tamah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa naqba ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baraheula manan manehanna teh iman teh manan manehanna teu percaya aju ku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun oh dipikir henteu sakadar ngadengekeun oh dilaksanakeun henteu akhirnya jadi guguyon siksa ku aitah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memasakkeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kagero ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri
kulantaran naon eta teu kagero permasalahan anu teu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaina pasukan leutik berarti saya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep renjul bae di kumaha deui atuh di kumaha deui oh renganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boga kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus karar itu deulekeun cak Allah law nasya wa asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu penutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratu kampung tuh negara tuh kota allati marradikuha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh disareng-sarikeun no aya nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah aya di laut cek Kangjeng Nabi Nuh kula mah instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis ham nah Kanan nutilu asup kalau ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu Yapis ham sakitu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng eta kemudian gatu kadung naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan tidak naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh iman siksa di mana bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa deuk liput kula mah ka gunung geus teu iman ngaranna ge terus disiksa naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgah na ya gunung naon gara-garana kapal Judi di Al-Qur'an gunung Judi di mana tak di Turki nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki
Tahetalah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya kene kuari ke masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh didinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya kene kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab nomor katilu Jerman nomor kaopatna Irak 4 negara Mesir 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh kuari geus dijadikeun kitu mitos geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung Masya Allah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik para raih bisa sia di luhur gunung aya tapi maka kapal lali di Sorota aya Masya Allah terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr teh surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihissalam Yaman mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantap paling istimewa sadunia adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam seperti ieu jadi kena ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh wah kiai-kiai terus dibeakeun ISIS terus bae iyalah supaya jadi Wahabi sebab ku Wahabi Yahudi nginaheun jasa ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh nginaheun jasa nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh nginaheun jasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok
ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir, urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos gitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asli. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun, Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kena bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu. Di mana ditinggal Kanjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kanjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Jahat teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kanjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Dikacikupakeun bae ka jan sakinah aya citra. Aya anu ngabisiki, coba teh ka puri, ulah puri mah eueuh teh puri. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngeusian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasiku Wahabi mun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dia mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tawarna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DPDP kok kuari main kos kitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah amanta kabeh belut pigideg bae ge tapi babi nu saja nanu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan bos ieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cari kieu perang masalah dia perang paeh teh perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula jang kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ya tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu ke sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab aing mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho
saya datang ke waktu masing-masing. Guys, itu persetujuan pemajikan wafat, oke. Gara-gara nama iya tah hulu nuletik jadi inget baik tungtung nama. Geus kitu baringanna bareng peuting teh padeuh nu datang ieu peuting ieu. Udah ditelepon ge teu datang. Geus kajeun lah peuting ieu teu datang. Peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing spargel kitu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pemajikan nu kaopat bebereng datang teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kitu teh. Opat ku opatna. Baru datang hiji aja salarial jasa langsung nyana pas aya nu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambutnya dulur-dulur sadaya geus si nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan geus beres nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali, lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di wajahnya orang gede teh ganjaranna. Geus we bali ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah ieu 70. Yak nya ganjaranna. Atuh ayo rasa sarer. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik kan. Teu kebal datang deui hiji deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ya ka dieu? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikum. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Ayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nya. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya. Aduh, jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting hijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus kebelah itu orang endek gitu ke mana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantap Kangjeng Nabi Lut nah diselamatkan ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ke Palestina selamat Kangjeng Nabi Lut dan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teh iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teh iman Kangjeng Nabi urang mamangna teh iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teh iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan
umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tadina Jawa, nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji ku ari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh mun kuraguan. Eta teh siksa. Masya Allah kan. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah sih ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun ku ari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa, tanyakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakeun kredit teh. Ahli-ahli kreditnya teh urang dinya, urang kitu urang capaku terus urang kadinya kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang? Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ka kuari. Ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nuanta kuari orang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi soranganku lagi kaget itu sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah ke beli zaitun orang jadi sorangan. Nu mantak zaitun ke mancanagara, zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti negara Yordan jadi sorangan. Mantak dina Al-Quran watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Demi tin, demi zaitun, waturi sina, demi gunung Tursina. Emang didinya terus Yordania, Mesir terus ke Palestina gunung Tursina. Okas gunung judi teh di Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh. Tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan, Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kan. Judi sarua bae. Itunya Tajikistan eta ya gunung judi di dinya. Turki gunung tilu negara. Afghanistan terus ka ditu. Eta gunung judi kabeh. Masya Allah. Urang mah mau nyaritakeun gunung santri hiji. Urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae. Kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara. Urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganna ada kulu cenah Tursina. Masya Allah. Kula nanya tak ka gaibna ieu mana gunung Tursina? Gunung Tursina. Cenah ada kulu Tursina. Kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania, Mesir terus ka ditu Palestina hadap kullu Tursina. Oh, cek kula teh ieu mah aing lain etan, aing ditanyakeun gae. Urut Kanjeng Nabi Musa mana? Oh, gerib cek nya. Sakedeung deui. Pas sakedeung deui. Geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibajakeun tah ieu. Ceritakeun gunanya ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa. Itu mun urang turun bisa teu. Oh, cek nya teh jahat di dieu loba garong. Ulah atuh lah. Peting kebenaran lewat kalinya peting ngan leule doang ieu dibejakeun gunana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat kami. Paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi. Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta.
tapi ngahijikeun iman jeung kabair yeuh bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranna. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina. Nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meling kabair ngaranna. Korupsi kabair ngaranna. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge kurang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Badung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas sabaraha ieu. Mantak sampah teh aya dua macam, aya sampah zahir sok ngahalangan cai. Macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh. Bersihan lancar. Aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranna sampah. Nu maksiat ka Gusti Allah ngaranna sampah. Moal turun banjir lamun henteu aya sampah permaksiatan. Jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh berarti sampah ngabersihan sampah. Kos gitulah lamun kurang diteropoh make batin mah seserian wali Allah. Ya lurah keur kikituan camat keur kikituan PNS teh keur ngabersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah. Moal kebal macet deui lantaran nu sabab nurunkeun adabna nyana. Kadele ku mata zahir nama sampah mararangpat. Korenganan sampah zahir jeung batin. Eta nu kudu dibersihan mata heulanan. Sampah nu kudu mah gampang ku masyarakat ge bisa. Lurah heula ulah mabok, ulah zina, ulah korupsi. Pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah. Waringana makan segede kelong di dieu na engke di akhirat dia seret ka neraka sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah. Tah jadi lamun urang neuleuh urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana. Oh lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakinkeun moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah sebab anu mancing kana turunna banjir tah lurah nu mabok camat anu zina PNS anu maksiat rakyat anu zalim eta lah pemancing siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah buat teuing botol aqua mah bari maca zikir teu karasa jeung teu kajahoan ku urang saanu nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah kadang-kadang betul horenganan Allah cicing di sisi jalan Allah teu nyaho urang teu nyaho jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang-barang nu beku nu zaman tetap zikir ka Gusti Allah ka ieu horenganan sampah nama eta ya Allah ya Rabbina ieu nu mantap ayul fariqaini kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah boga pikiran teu beres maneh pikir nu bener in kuntum ta'lamun. Tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim. Ditafsiran di dia ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik. Nah ieu lah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik ulaika humul amnu jelema eta lah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun eta lah nu mareunang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu jelma nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah tina siksa horeng
jelema nu iman tur teu nyampurkeun imana dicampurkeun kana zalim. Sahabat careuri kabeh kunaon cek Kangjeng Nabi kok make ngaleungis jeung cerik man saha jelema anu henteu zalim malam yadlim nafsahu ya Rasulullah saha nu henteu ngazalim ka diri ja kabeh ge zalim bae lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun ieu teh dosa berarti kan zalim sedangkan nu bakal diamankeun jelema nu teu zalim sedangkan mayoritas jelema zalim mantep cek Kangjeng Nabi lain zalim eta ieu mah zalim syirik sakumaha nu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim syirik teh la zulmun azim zalim nu gede mah syirik hatina syirik teh ngaduakeun ka Gusti Allah percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka patung ge pangeran atawa teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae tah puguh pangeran nu asli Allah nyana nyieun deui pangeran ieu lah syirik garana disebut musyrik ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah. Jadi jelema nu mana atuh nu bakal diamankeun jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui walam yalbisu imanahum bizulmin henteu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim zalim di dieu maksud jeung syirik artina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mutlak pangeran Allah eta nu bakal diamankeun ulaika humul amnu minal adab aman ti adab boh dunia boh akhirat kacek sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum teu ngahijikeun nu teu nyampurkeun imana kana zalim ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imana kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imana kana kabair lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha mabok eta kabair ngaranna iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui ngabunuh eta kabair iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui zina nah ieu adalah kabair iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh termasuk meling kabair ngaranna korupsi kabair ngaranna tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Badung, Cianjur kamari banjir bae Cipanas sabaraha imah anu raruntuhan, sabaraha jembatan anu beak. Ulah disalahkeun cai mah tentara Allah mah cai, tentara Allah mah angin, tentara Allah mah bangkong, tentara Allah mah sibe, tentara Allah mah kutu, tentara Allah mah reungi, tentara Allah mah kitu berbagai-bagai. Tentara Allah kan lawan ku sia tentara Allah sok sia maksiat lawan tentara Allah dibere ku Allah tsunami tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi tibana jeung kubahana teu kudu dideteksi iman ka Allah takwa ka Gusti Allah beres. Iyalah nu memancing siksa. Kitulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ye umat anu bakal menang keamanan mah pedah anjeun teh nyarita ka kaula emang anjeun Ibrahim teh sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim justru anu nyembah ka dia nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah. Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah teh anu nyembahna ka lain Allah nu bangkawarah. Terus bae bangkawarah. Masya Allah Ibrahim cak bapana sia sia tenang magahan sia kok itu amat nah magahan Gusti Allah iraha sia belajar ka Gusti Allah ulah ngomong bah asana abah disiksa ku Gusti Allah. Hei Ibrahim ieu bapak sia ya bapak ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapak Ibrahim parah jasa ka Ibrahim
tuh Masya Allah para Kanjeng Nabi gagahnya nama di sidang teh sorangan makanya sieun Kanjeng Nabi Ibrahim teu malah musuh nu sieun di sel wah masalah sieun Kanjeng jeung Allah ke rahasiana naon tak Kanjeng Nabi Ibrahim datang ka teu sieun sebabnya nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala titik Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi urang sieun enggak musuh malah musuh nu sieun kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah nu ditingali Kanjeng Nabi Musa sih dan ka Firaun teh saya tiga-tiga aja kok bisa kos gitu keagungan Gusti Allah Firaun gedangin Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teh tuh nu mantap pedakwah nu kuari ya lamun nu sieunan keneh nah sieun teh kabeli beas sieun teh kabeli mobil sieun teh kabeli sakupi sieun teh di alam ku bupati sieun teh digendeng tabak kiai sampah kamu kos gitu ieu pengundang laknat kiai nu kos gitu Masya Allah inggis jasa ya urang lamun ningali kos kieu Kanjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu di dalam nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit ieu Allah tek Kanjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justu anjeun nu bakal dilaknat jeung pangeran anu sabda Kanjeng Nabi Ibrahim beak kabeh ya nu bakal diamankan ku Gusti Allah mah alladzina amanu jelema nu ariman anjeun iman aman walam yalbis imanahum teh ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah aman bakal ieu ulaika humul amnu wa hum muhtadun nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan permaksiatan terutama syirik nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh syarat teh nu dideuleu kudu kagungan Gusti Allah di mana-mana pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain kagungan Gusti Allah moal beres dina dakwahna anu kuari Amerika merajalela di mana-mana Islam dakwah di unggal negara kandas teh ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae kagungan Allah nu dideuleuna bakal menang kajen kumaha kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik we transaksina teh anti dolar ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar tidak boleh dolar memeh ka dinar euro heula goyang Amerika kakarak dikitu kedang ieu kakarak ke ikhlasna Saddam Hussein mungkinan 50% encan 100% Amerika geus kewalahan datang ka ayeuna kewalahanana mematak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksi na dolar teh dilepkeun ku Saddam Hussein urang mah teu nyaho mimitina ko diserang eta Irak nah naonna Amerika nyerang Irak korenganan dilumpuhkeun ku Amerika tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Syam saha eta Saddam Hussein mematak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ku Amerika tenang wae jara mah runtuh ujian di Amerika selangkah runtuh, dua langkah runtuh, tiga langkah runtuh. Ah, iya mah kudu diserang cek Amerika. Serang. Cek urang serang ge. Cek urang Jogja mas. Aduh. Tak itulah. Iya kekuatan sana udah dagang kuari, dolar teh can main di malah Iran kuari teh tina euro teh neuk mindahkeun kana dinar. Wah, bagi kelabakan. Hiji-hiji lah iya Al-Qaeda nu kudu dibunuh mah bunuh Osama bin Laden naik Iran sebenarnya perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika teh geus nyata lamun urang pinter maca mah cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih can pol masalah emang kieu heula meureun kuduna ieu teh can mampu Amerika teh kuari hudang bangkit ekonomina tinggal salengkah deui syariat lamun Osama dah teu dibunuh wallahu alam Amerika dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah can izin walaupun urang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda naon Osama bin Laden naon Saddam Hussein naon nu kuari Iran urang mah teu nyaho ieu teh komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae gitu tah eta horenganan perseteruan perekonomian sebab di dieu horenganan pusatna. Nah, kumaha keur Indonesia? Mau dijelaskeun ku Indonesia. Pokoknya nyaho perang we ya.
tenang ujian geura asah golok jang haol mancet kebo beres. Iya cerita inti-inti nawe main Islam memang temain Amerika ngomongkan Islam adalah raksasa yang sedang tidur, raksasa kan hees jadi dilengkahan legunya sebab naon inti pendidikan Islam kabeh tinggali sejarah di berbagai universitas urusan-urusan perpolitikan perekonomian terus kebudayaan kabeh ti Islam tokoh-tokoh Islam kuat ditayangkan di dunia korenganan Amerika malah ditemukan anyar tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ke unggal negara tinggal orang nabai kuari ya orang bangsa Indonesia negara-negara Indonesia orang anu ngesianana siap atau henteu bangkit semangat orang jang naon ya jang daulah sakumaha anu aya dina panca sila kedaulatan kadituna naon lain pohon tak kadituna tah tuh iya tak tuntutan orang sebagai rakyat dibodohkan ku Amerika di SD tidak usah ada pendidikan agama Inggris dipaksakan kuari urang mah kuari teh jangan naon ku aya pemaksaan bahasa sih kelas 1 kudu make bahasa Inggris kelas 2 kudu bahasa tidak usah mengenal Arab pemaksaan ti Amerika pendidikan naon kitu kan menteri pendidikan anak tuh geus dikaluhan atuh hayu bae TK kudu bahasa Inggris kenalkan Inggris Amerika nu aya Inggris di urang ge lain Inggris Amerika jahat na Amerika Inggris kabagi dua Inggris Amerika mata kulama kurang paham Inggris Amerika mah Inggris tuh paham ya Allah ya Rabbina iya dipaksa orang teh ieu kuari teh guru geus teu berdaya dipaksa budak leutik geus nyaho I love you kuari budak leutik geus word sunni geus nyaho kuari geus budak leutik geus nyaho where do you come from geus nyaho kuari budak leutik geus we geus nyaho kuari geus nyaho no you hungry yes nu nyaho mah seueur nu teu nyaho mah tidak berarti nak sia lapar geus bejaan kagara tuh oh jaho emang lapar jam sabaraha emang kuari tuh dasar teh nyaho bahasa nu mantap kedek dakwah kumaha aja bahasa kitu nyaho na bahasa sepatan saya lapar tuh kan Masya Allah perseteruan internasional dibawa Indonesia ke perseteruan Indonesia di zaman Soeharto naik Soeharto ikut dalam perseteruan internasional Soeharto akan membalikan Indonesia nyala akan berhubungan dengan Timur Tengah sebab kita ini diinjak-injak oleh Amerika kunjungan nyala ke Mesir mulai lain sakunjungan apaan orang ge ka Imam Sarwiti kan aya maksud atuh komo Soeharto oh ada jalinan intelijen luar biasa Amerika wah tuh cia teh paham buaya kanyahoan ku cia siapa teh nyaho kan cia siapa nyaho sia bae di dunia teh aya KGB aya cia nah cia meneropong wah Soeharto bahaya lengserkan dibuatlah dia turunkan padahal niatan baik Soeharto anu bakal mengalihkan bangsa Indonesia ulah terlalu Amerikais tapi lengser kan mantap kalau tahu saja cek Soeharto tujuan saya niscaya bangsa Indonesia tidak akan melengsarkan saya tetapi barangkali ini sudah keputusan Allah sudahlah nggak apa-apa lengser Soeharto tapi lanjutkan diteruskan ku SBY lanjutkan teh menang ti Soeharto lanjutkan horekos ieu melempem pasti lanjutkan ya nu itu lain nu ieu waduh bahasa Soeharto lanjutkan diteruskan ku SBY melempem Masya Allah orang lamun ngacaan internasional kos gitu kandas Indonesia naik Habibi cek Amerika ieu mah boro-boro ngulin ke negara diuk na gitu pantes letih sakedeung beres ka dieuna Gus Dur wah geus mulai Gus Dur mah di awal lagi langkah-langkah anak timur nyana geus menyatakan saya keluaran Baghdad di politik bagasal geus kos gitu berarti anti Amerika sanajan nyana ngamainkeun demokrasi bahasa Gus Dur tidak usah bingung negara mah demokrasi juga nggak apa-apa yang penting kita melaksanakan di dalamnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan bangsa kita hebat kan Gus Dur mah ditanya Gus Dur pernah belajar sampai di mana wah saya Ibtidaiyah nggak tamat Sanawiyah nggak tamat saya mah langsung ke Mesir juga nggak tamat langsung ke Baghdad yang jelas saya jebolan Baghdad eta cia ngadengekeun wah
tidak pernah nyana merenggut di Inggris, tidak pernah nyana teh minum di Amerika, mutlak jebolan timur. Udah bahaya ini Indonesia. Walaupun nyana pernah di California, walaupun pernah terus ke mancanegara, tapi kan nyana kan seukur menjajaki hungkul. Ainu jelas-jelas mah keluaran Baghdad Amerika, keluaran Baghdad Gus Dur mah. Antar cek Amerika, awas langkahna, delekeun bener bae, pecat. Saminggu deh pecat. Saminggu pecat. Cek Amerika kok mencatan jelema bae naon ieu? Naon ieu? Beat di menteri ya. Ujian dek di steril negara teh, dek dibilukeun. Ngan teu meunang ngomong kan pemimpin mah. Penuh rahasia dan penuh dedikasi. Ikuti. Boga maksud tersendiri. Terciumlah oleh Amerika ketika Gus Dur ke Amerika ngobrol jeung Bill Clinton, rencanakan cuma setengah jam, saking asikna sampai sajam leuwih. Cian deulekeun jeung KGB. Wah, di dalam pembicaraan urang mah teh nyaho aya mengarah anti Amerika. Lengser ka. Tuh, rumah tak ge. Aya ku SBY. Lantaran SBY mah anu sumunun. Anu ya. Cau. Kos kieu lah kaayaan berubah bangsa Indonesia wajahna henteu. 2 periode biasa bae. Naon nu dijangjingkeun teh nya biasa bae. Ieu cerita negara. Lantaran teu main di dunia internasional kos kieu. Saya nu siap kuari di antara calon-calon urang. Abu Rizal bakal main moal. Prabowo setengah main. Oma Irama main. Lagu berjalan geus boga satria bergitar ngana. Ya Allah ya Rabbi, urang teh baca politiknya kos kitu. Kok bisa kos kitu? Kos kitulah perpolitikan. Deule benang merah na ka mana? Ieu ka mana? Masya Allah. Mun urang kos kieu bae melempem bae. Atuh lamun urang naik ke dunia internasional perang, atuh masalah perang ge kudu perang daripada urang di udah hutang. Yang mending perang kreditan. Lah geus aing mah paeh mah geus beres ieu kreditan teh. Atuh geus kege mantep. Nah, ngan lain kitu permasalahanana nyaritakeun ieu ganti cara main catur babari. Di organisasi Al-Qaeda ieu paeh ieu ganti babari. Di organisasi di partai babari Golkar paeh ketuana tawa ganti ku ieu P3, ganti ku PKB, ganti ku PD babari. Tapi ieu naikkeun jadi raja RI 1 di Indonesia itu babari, jadi modalan ieu niatan untuk merubah wajah Indonesia anu terkenal di dunia menjadi negara terbesar koruptor menjadi negara nu jujur jeung makmur. Eta niatan eta nu mahal gitu. Tah berarti kudu kumaha tuh? Kudu tapa heula. Soeharto tapa, Bung Karno komo petapaanana luar biasa, Gus Dur tapa. Tah kuari tanyakeun ye calon-calon presiden urang pernah tapa tah henteu. Kitu bae heulanan. Oma mah pernah tapa nya nama. Di mana nya tapa? Eta keur neangan ani teh harita Bang. Aduh, masyaallah ieu ka mana ieu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, ternyata jelema nu iman bersih imanah teu dicampur adukeun imanna jeung zalim jeung kabair. Ieulah ulaika humul amnun, nu bakal diamankeun ku Gusti Allah, hum muhtadun, nu baroga pituduhnya asal geus dituduhkeun ku Gusti Allah ngomong aa, ngomong be, ngomong cecek nikmat ujianan. Nuturkeun ada boro-boro ngeunaan perang siap jasa. Lantaran luka adalah kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sahabat naik perang demi kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tabiin naikkan perang demi kebahagiaan dunia wal akhirah. Ketika orang hanya kebahagiaan dunia doang, jauh kebahagiaan akhirat. Orang perang melempem orang. Jadi rawul jihad kudu ditancapkan di hati orang. Perangan mual beres negara. Gemantak igu Baghdad perang aduh biasa bae rawa perang mah dari dulu juga tuh sering perang mati-mati enggak perang juga mati atau tenang bae nya ngomong budak leutik nya ka senjata tembak geus teu masalah sebab tertua di dunia negara adalah negara Irak Babil lamun dina tafsir mah Babilonia lamun orang Persia nyarita. Nah, iya negara-negara tertua teh di dunia teh Irak, Iran, eta negara kolot garana, Mekah, India, eta negara tua garana, Pakistan, eta negara tua Cina, negara tua teh Cina teh Hong Kong.
mantap ke eta Sa'ad bin Abi Waqqas diutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas teh dakwah di Cina mantap ku aya makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina teh jadi Islam teh memeh ka Indonesia ka Cina heula negara tertua teh di dunia teh Amerika mah pandeu deui mah heulaan cikupa daripada Amerika mah Masya Allah nah gitulah ceritana nah ieu dakwah teh jang bangsa jeung negara umat ieu dibutuhkeun iman anu bersih nu teu kacampuran ku kabair ku syirik gitulah jelema nu boga pituduh nu bakal diamankeun ku Gusti Allah tina siksa Allah di dunya wal wa tilka hujjatuna eta nu tadi dicaritakeun teh hujjah kaula nu agung anu dipake hujjah dipake argumentasi ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atas kana sifat tunggalna Gusti Allah Subhanahu wa taala hujjah-hujjah anu tadi teh aya ketika Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ternyata surup bintang teh horenganan lain pangeran cek Kangjeng Nabi Ibrahim dulur tamajamanya pangeran surup ketika neuleuh bulan dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim maksudna ngolok-ngolok masyarakatna rakyatna ternyata rakyatna bunga barang surup bulan teh horeng lain pangeran atuh tamanu kos kitu mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh mah pangeran surup sugana anu leuwih gede jeung leuwih cang barang torojol panon poe tah ieu nu bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gede nu leutik ka deuleu ieu meureun pangeran mah emprak masyarakatna nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim buahnya ieu pangeran asih barang surup ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh lain pangeran nu kitu mamanya pangeran surup lantaran lamun keur surup urang teu bisa neuleuh pangeran atuh lamun teu bisa neuleuh pangeran atuh urang meureun ambalayah cek Kangjeng Nabi Ibrahim lain pangeran tamatah hujah-hujah eta lah nu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dijelaskeun ka kaumna lain patung lain batu wa tilka hujjatuna eta lah hujah Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim nya eta tidak tenggelam-tenggelamna bintang bulan kemudian panon poe atainaha Ibrahim cek Gusti Allah kaula ngadatangkeun ka hamba kaula nu ngaran Ibrahim arsyadna laha hujjatan ala qaumihi kaula geus nuduhkeun minterkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumna dibere hujah ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu mantak kumaha Gusti Allah bae narfa'u darajatin man nasya'u kaula nu agung cek Gusti Allah ngangkatkeun kana derajat nu ku kaula dikehendaki jelema nu ku kaula dek diangkat bae ulah milu nyahona naon anjeun narfa'u darajatin man nasya kaula nu agung ngangkat Kangjeng Nabi Ibrahim dikersakeun ku kaula kahayang kula cara kula tamah fil ilmi wal hikmah dibere ilmu jeung hikmah Kangjeng Nabi berbagai nabi-nabi nu diangkat ku Gusti Allah kumaha kula bae cek Gusti Allah terus datang kakuari setelah Kangjeng Nabi Muhammad teh aya para sahabat teh tabiin teh diangkat ku Gusti Allah kumaha Allah Imam Syafi'i diangkat narfa'u darajati man nasya kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali kehendak kaulah cek Gusti Allah beres Tuhan Syaikhul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang untuk menjadi pelita hati kumaha kula bae cek Gusti Allah ulah nyanaon sia mah tuturkeun cek Gusti Allah belah dieuna wala para wali sanga islamkeun Indonesia wahai para aulia cek Gusti Allah maneh teh kuaing geus jadikeun kakasih islamkeun perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang lain perjuangan leutik wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit melawan berbagai permusyrikan diteruskan ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin perangna luar biasa kumurni hatena kehendak Allah narfa'u darajati man nasya tidinya terus ka belah tek angkat deui Syekh Nawawi dunia oyang ayana Syekh Nawawi ketika tarung di Mesir ketika tarung di Mekah Nawawi nu leutik orang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah Turki Yaman Mesir nyahoeun kabeh Irak Iran
ketika munculnya Syekh Nawawi Tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karangan anak diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa kan itu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Dia ke tengah terus Kiai Muslim meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dia natet aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara teh. Waridah alhamdulillah kiaina arasuk Golkar. Ya Allah ya Rabbi. Teka denge kurang jituna dakwah jabu ya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mencarak sujud mah dihareupeunana di dieu almarhum dia biasa bae kadeleuna mah tapi masya Allah aya sabaraha mungkin ratus masuk Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere lulukan perbintangan. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Quran. Di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah narfa'u darajatin disesuaikan tinggal kuari orang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata karena dunia paling kedua sebelah masa etik ya saha urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh barang di Lampung gede bener aya gajah malulu. Nah nyebrang urang ke Kalimantan, urang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah. Ki Khotib Sambas urang Kalimantan berarti di Kalimantan sorangan kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah. Teropong kurang kuari ke Kalimantan mana wali-wali Allah na ulah cerita wali halanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasya nu ku urang kadeuleu ku mata kasad urang bae halanan can aya. Malaysia orang nyebrang kadinya seetik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh eta we kuari na ieu di Malaysia nyebrang urang coba ka ditu ka Thailand jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand eta nu kurang dibaca teh eta amil ila man law mila pinah miatu amilin pan karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand coba deuleu ku di Thailand cangcing kuari coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia. Ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae. Sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapa jasa eleh menang lain urusan Allah ngeboga urusan berlanjut datang ke kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya nama tak sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan. Cina-cina nyanyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan.
nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya, gedung-gedung dan lain sebagainya, pertahanan lagi cek urang Irak teh masalah kayak di bom ieu ku Kang. Tenang bae tah urang Irak teh boga kos kitu. Masya Allah, iyalah negara 1001 malam. Vina Panwinata tong kos itu mah. Nya teh, asa mah teu nyaho sadege. Mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat. Kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Saenyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana. Alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna. Rusak ku ari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah. Gula bingung kehendak Allah kabeh tenang urang salat kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureunanan siap kalawan bangsa-bangsa nu brutal anu brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana encan wayah engke bageus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Semar antum atas tapa di Gunung Karang tas neureun sumur 7 batur kula aya 3 hiji si Udel kadua si Gareng kaula ngaranna si Cepot. Ya ini kebakar ya gitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi Cepotna, anu jadi Garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah. Hese tok nonton mah sekarang itu bae cenah kieu nya aing mah nya oge di kitab campur jeung nonton setik aya kitab lah mal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka di dinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sang yang wenang sang yang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh deuk diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngridit ieu contona Kiai anu aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah Dimana kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus ka belah dia asana pemain tamata ka dulu nerfa'u darajatin man nasya kitu kede lamun ku Gusti Allah dek digesleukeun lamun tadi diangkat ya sia diangkat bangunna puluh ya pelaya digesleukeun ku aing Gusti Allah urusanana ilmu aya di nyana tapi tiko sewat aya di nyana ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun ka dia sejak Kangjeng Nabi Ibrahim na kukulan nu kamari dicaritakeun manehanana dibukakeun langit jalain ka hayangnya anak ka hayang Allah Kangjeng Nabi Musa diangkat ka Gunung Tursina jalain ngahayal Kangjeng Nabi Musa jata mah ku Allah Kangjeng Nabi urang diangkat ka Sidratil Muntaha jalain ka hayang Kangjeng Nabi ku Allah kitu keneh narfa'u darajatin man nasya kersa ding Gusti diangkat ku aing sia diangkat bae atuh urang ngeri na lamun ku Allah digesleukeun naudzubillah min mudah-mudahan urang kabehan selalu diangkat derajat ditetepkeun iman Islam diistiqomahkeun ibadah urang ka Gusti Allah akhir hayat urang bisa ngucapkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah sehingga urang aya dina kasalamatan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.